karasa bencana nu dibawa mere tanda ka manusia loba tobat kiamat geus deukeut rek nutup kehidupan pan urang arek niat ngaliwatan sasa nu panjang barang bawaan bakal ditimbang lobana sakumaha nah cukup keur di jalan panghadang bakal datang ditanya kudu ngajaga di dunia melak naon nu ngajawab sakabeh raga.
raga nu ngajauh